Ring. Beres sakola, Nita, Nurul, Yahya, jeung Yanti rek gawe kelompok. Hayu urang gawe kelompok heula. Hayu di mana? Kumaha mun di dieu? Abdi mah ngiring wae. Yahya kumaha bisa tolong teu? Hayu atuh. Waktu rek ngamimitian, Titin menta idin pikeun miluan. Nita, biasa gabung ka grup maneh? Yanti jeung Nurul haharewos teu satuju. Naon atuh Titin teh? Segala kan cenah. Heeh nya, bet nyuruhan sagala karana seui. Tapi ku sabab Nita bager jeung teu resep nolak, jadi manehna narima Titin milu. Geuskeun bae we hartokeun. Nuhun hayu we gabung. Atur nuhun. Keur marahnana kaesehan, tetela Titin paham kana ngarjakeun tugasna, tuluy ngajaran nepi tugasna rengse. Kumaha ieu teh hese pisan? Heueuh, hese pisan. Titin biasa teh. Biasa saja. Tugas maranehanana akhirna rengse sabab dibantuan ku Titin. Alhamdulillah beres oge. Heeh, urang aruh yuk. Yuk atuh. Geuningan pinternya si Titin teh. Heeh, geuningan pinter geuning. Yang geus lamun da ikut kelompok deui teh ajakan we atuh. Geus lamunnya bang wae. Heeh, diajakan ieu teh. Pesan moral tina video nyaeta don't judge a book by its cover. Ulah nongtoskeun buku tina panutupna. Tong andala batur ku penampilanna.